Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم قتل أولادهم
alaihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ولولا أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanakum inni 'amilun 'ala Berjaga kepada Rasul Muhammad ahli Mekah melalui syirikat ya qaumi he kaum kami i'malu sokra migawean jeung kabeh ala makanatikum kana tingkah-tingkah kabeh soal kaya itu baik macet haruskeun ini saya setengah kami ta'amilun anu beramal ala harati karena tingkah kapsok atau gitu geus bener bisa diajak bener masuk ada rekeuh mah tau terus ke terpagaran kami nyari terus bener asal fata'alamuna man taqullahu akibatila Fasaufa ta'lamuna maka sakit henti makanya
manang akibat dan pungkasan anu hati ke akhirat anak nah kami atau alat kayak gitu bakal kayak karasa gitunya akhirnya anggur model gitu Gusti berarti bisa dipejaan bakal esok terus kan kayak karasa kayak satu itu bakal nyala mana kumaha akibatnya nu alus teh kena sahabat nah kami nah marana innahu la yuflihu dhalimun innahu saya sudah kalakuan la yuflihu mu'arif baca saha dhalimun jalma-jalma anu kalafir mu'arif apa nih kebagian saeutik oge banyak juga ada saeutik bagian mu'arif ke akhirat susah waja'alu lillahi mimma dzara minal harthi wal an'ami nasiban waja'alu badalatan jalma-jalma musyrik jalma-jalma kafir maju Mekah wa lari tarilahi ka Gusti Allah mimma tina sebagian perkara dzara anu ngadam Gusti Allah minal harthi nyatana tina tetanduran wal an'ami jeung tina raja kaya nasiban ngajadikeun kana bagian zaman baheula jalma-jalma musyrik ieu tina hasil tatanen teh ulun tatanen waktu harita buka paling korma jeung ari di Mekah mah moal aya paling di pinggiran kota Mekah di Mekah mah ada batu lain gosip lain mau tanah tuh itu di Mekah mah batunya wah hese pepelakan dengan batu lakna paling di pikiran wala an'am terus hasil tina raja kaya tina ingon-ingon aya dibagi-bagi ya serifuna ilal bifan wal masakin wal syirakain nasiban itu dibagi ya jang paranti juhan tamu jang sewa ya jang fakir miskin itu terus aya bagi-bagi hasil tatanan bagi pun zaman aya itu mencakat pun di Islam mencakat itu terus aya di tadi samping eta teh oge wali syurakaihim nasiban aya deui sabagian anu dipake nyuguhan ka juri-juri anu dipake musyrik kumarehna intinya nah pake nyuguh yasrifuna ila sadanatiha itu nya lamun ieu aya patekong di handapna di sungguhan okta madang faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisyurakaina kalau mau mata jangan musik hadza lillah kan dia macam bagian Allah ya intinya wa hadza lisyurakaina ta jangan golongan perkara-perkara yang dipakai musyrik bukan ya direndekkan betul ya kalau misalkan ayo bagian anu jang cek dewek anu bagian jang juri-juri panehna murah ya menceleng anu bagian misal dicokotan ku manehna teh lamun tina bagian sitakan sesuai aturan Gusti Allah murah kana bagian ieu diantep dari guru ngomongna teh Allah mah masuk di situ boleh itu inna Allah wa hadza fama kana li syurakaihim fala yasil ila Allah perkara-perkara dipakai nyuguh jam juri-juri dipakai musyrik jalma musyrik fala yasil moal nepi ka Gusti Allah wa makana lillahi fa huwa yasiru ila syurakaihim lamun diajak ke jalan Gusti Allah sesuai perintah Allah itu kena kasarere ternak
pokoknya bang keputusan model itu jadinya kelakuan model itu ya goreng-goreng apa perkara. Nah musyrik terus di Allah goreng-goreng apa perkara. Terus pasti kalau kita menjelma lah. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla awladi. Wa kadzalika kama zayyana lahum ma dzukirta. Yang itu seperti mafaisan Gusti Allah ka jalma-jalma kafir karena perkara-perkara nu geus ditutur kan dihias dibere tipuan-tipuan Gusti Allah teh gitu. Di maksiat baik ya baik ya itu teh kade ulah katipu ku bageurna Gusti aning maksiat baik tapi waras baik ya aning maksiat baik tapi menang rezeki bageurna Gusti Allah. Jalma kafir lagi itu kayak ini aning kafir tapi berjaya baik ya berjaya baik itu ayo bisa mengkoman batur di Israel yang jalma kafir itu kamen-kamen barengan banget jalma kafir itu aning kafir jadi dipapai satu Gusti Allah saya yang itu mapaiskeun ngahias Gusti Allah dikasirin kakala loban minal musyrikin nanti jalma-jalma musyrik qatla radhihim kana mateni anak-anak jalma musyrik bil wa'di kalawan jurang masukkeun ka jurang disebakeun gitu nya naon sahasuroka perkara-perkara atau juri-juri gak dipakai musik itu jalma-jalma kafir minal jinni ti golongan jin gitu ya liur karena rusak ya syurok lahu jalma kafir waliyal bisitin supaya nyalirukeun aya khalidu mencampur adukan ya syuraka alaihi ka jalma kafir dinahum kana agama jalma kafir yang itu kujuri berarti di barang tuan itu ya padahal apa juri setan ya anak buah iblis anu ngahaja ngagoda ka manusia supaya manusia sasar aya anu lamun teu di anu patak anu jadi kejadian eta teh itu siganya bareng kau lamun teu disubuhan teh anu asal percaya anu sehingga kada mereka tulung kadinya badi bisi ngabadi senang agak lupa setelah menentu teh ini gitu dan jurikna teh cicing itu liur walia bismillah walau sya'allahu ma fa'aluhu fadahum wa ma yaftar walau sya'ala mengerasakan salam Gusti Allah Ta'ala ma fa'alu maka wal tidak Gusti Allah maka kual migawe jalma-jalma musyrik bukan eta perkara. Nah, terus kau menjadi kabingung, kau menjadi kasusah oleh Muhammad. Saya lagi geus kersana Gusti Allah. Lamun Gusti Allah dikersana itu kalau musyrik wal musyrik. Itu nya. Aya sok pelaku tugas sampai ke diajak di sini jangan sakit itu. Itu nya. Ari masalah itu ini nama geus kumaha Gusti Allah. Ayeuna sampai ke tugas, lakukan tugas. Lamun Allah kersa, musyrik bisa eueuh tina musyrik, kafir bisa eueuh tina kafir. Maka
Fahadzarhum wa ma yaf'alun. Agar maka ninggal aja Muhammad berkaitan jalma kafir. Mama jeung perkara yang salah izina di jalma kafir. Geus ayeuna mah ari geus dilakukeun tugas banyak geus kaditu nama di luar urusan udah pasrahkeun ka Gusti Allah. Sagala rupa perkara ge kitu. Ya. Sagala rupa perkara sok usahakeun secara syariat. Ya. Mangkena pasrahkeun ka Gusti Allah. Kan tadi ulah di awal geus dipasrahkeun ka Gusti Allah derek usaha. Jadi usahakeun secara syariat. Ayeuna mah tugas ulama nyareat ulama tugas urang teh nyareat bari ngadoa engkena kadituna pasrah kumaha Gusti ulah di ayeuna keneh kumaha Gusti Allah aing mah seueuh ti Gusti Allah mere ti Gusti Allah aing mah matang supaya nama lah teu kudu matang aya Allah rek nyebeuhkeun mah nya aing kieu mah bergasa kayak supaya disebutkan ke Gusti Allah kudu matang